Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampurasun. Sugrining puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, kalayan widi mantena urang tiasa riung mumpulung paamprok jonghok. Teu hilap shalawat wassalam salawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, keluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Sateuacanana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos matsihan waktos sareng kasempatan. Sim kuring Nur Fitri Oktaviani ngadeg ieu tempat sujang ngadugikeun biantara anu jejerna gaya hirup sehat pikeun rumaja. Hadirin sadaya anu dipika hormat, dina kasempatan ieu abdi bade nepikeun biantara ngeunaan gaya hirup sehat pikeun rumaja. Rumaja mangrupikeun masa anu penting dina kahirupan, sabab di masa ieu awak jeung pikiran keur dina tahap tumbuh. Ku kituna gaya hirup sehat kacida pentingna pikeun para rumaja. Di zaman ayeuna seueur rumaja anu kurang merhatikeun kasehatan, sapertos selat sare, tuang-tuangan instan, jeung kurang olahraga. Hal ieu tiasa mengaruhan kesehatan awak jeung konsentrasi diajar. Lamun rumaja ngabiasakeun gaya hirup sehat di ayeuna, bakal ngabentuk generasi anu kuat, cerdas, jeung siap nyang hareupan masa depan. Kukituna tiasa dicindekan yen gaya hirup sehat di kalangan rumaja teh penting pisan pikeun ngajaga kesehatan, ningkatkeun prestasi diajar, sarta nyiapkeun masa depan anu langkung hade. Sakitu anu tiasa ku abdi tepikeun ngeunaan gaya hirup sehat pikeun rumaja. Mugia tiasa janten mangpaat pikeun urang sadayana. Upami dina biantara ieu aya kekecapan atawa kasalahan, abdi nyuhunkeun hapunten kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.